Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpangkeun nami abdi Muhammad Rafa Putra Solihin di kelas 9B dari sekolah MTS Yasbi Cantayan. Dina dinten ieu abdi dipiwarang ku Pak Haji Opik nuju bikin video praktek bahasa Sunda nu judulna dongeng. Abdi milih dongeng cerita Kancil jeung Buaya. Kancil nu kacida celakana hiji poe si Kancil hayang mentas walungan tapi di jalan loba buaya nu galak. Si Kancil teu sieun anjeunna boga akal pinter. Terus si Kancil nyaritakeun ka para buaya. Buaya raja hayang ngabagi dahareun keur aranjeun tapi kudu dihitung sabaraha jumlah buaya di dieu. Para buaya bunga pisan maranehna tuluy ngajajar di sisi walungan nepi ka seberang. Si Kancil tuluy ngajelangan tina hiji buaya ka buaya sejeun bari pura-pura ngitung 1 2 3. Sabada nepi ka seberang si Kancil seuri jeung nyebut hatur nuhun. Buaya abdi parantos tiasa mentas. Para buaya kakara sadar maranehna geus katipu. Hikmah tina dongeng ieu nyaeta urang kudu pinter jeung loba akal tapi ulah dipake pikeun nipu batur. Atur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana nepangkeun abdi Emra Priyansa dari kelas 9B MTS Yasbi Cantayan. Di dia abdi nyalenggakeun tugas pidato bahasa Sunda kanggo ujian praktek. Naon biantara teh kegiatan nyarita dihareupeun balarea atawa umum pikeun nyaritakeun nyampaikeun hiji maksud informasi atawa gagasan penting kalayan susunan anu alus. Tah berikut poin-poin penting dalam biantara. Nuka hiji, pengertian biantara nyaeta kegiatan nyarita dihareupeun balarea umum pikeun nepikeun informasi gagasan atawa pesan penting. Struktur biantara nyaeta aya 3. Nuka hiji bubuka, nuka 2 besi, nuka 3 nyaeta panutup. Rupi sakitu nu tiasa kapihatur hapunten bilih aya basa anu kirang merenah bobo sapanon carang sapakan sakitu anu bisa disampaikan ku abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.